Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Katepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan materi bewara sareng ragam basa hormat. Sateacana mangga hideuk tingali dina buku paket basa Sunda halaman 20 genep ngeunaan materi bewara. Aya anu atos terang naon anu dimaksud bewara teh? Bewara nyaeta wawaran atawa hiji hal anu ditepikeun ku saurang keur balarea atau keur jalma loba. Nah, tujuan dina bewara teh nyaeta sangkan apal atawa terang naon-naon anu ditepikeun. Bewara teh sami sareng pengumuman namun dina bahasa Indonesia mah. Nah, dina halaman 20 genep aya contoh bewara. Regepkeuneun. Hayu urang regepkeun ieu bewara di handap. Bapak Ibu guru bade macakeun ieu bewara. Bewara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadaya murid kelas 4 SD Sindang Kasih, dina dinten Jumaah kaping 8 November 2007 kedah nyandak tutuwuhan kanggo dipelak di pakarangan sakola. Tutuwuhan anu dicandak kedah jenis herba. Nyaeta tutuwuhan anu tiasa dimangpaatkeun kanggo landong. Tong hilap, unggal murid kedah dongkap ka sakola langkung awal. Supados teu ngaganggu kana kagiatan diajarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuhu kelas 4A SD Sindang Kasih atau Ibrahim. Nembe tos Ibu dibacakeun contoh tina bewara. Nah, ayeuna tiasa urang tingali ciri tina bewara. Anu kahiji nyaeta aya judul. Di dieu mah judulna kan saukur seratan bewara. Anu kadua nyaeta aya pamuka. Di dieu teh pamukana nganggo salamnya nyaeta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu katilu nyaeta aya eusi bewara. Eusi bewara teh anu ieu nya paragraf 1 sareng paragraf 2. Bisa ngeunaan informasi, tujuan, kegiatan, tempat, tanggal, sareng sajabana. Anu kaopat aya panutup. Di dieu panutupna nyaeta hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kalima nyaeta tawisan atau tanda tangan. Di dieu aya tawisanna teh nyaeta pupuhu kelas 4A SD Sindang Kasih. Anu namina teh atau Ibrahim. Nah, ieu teh jalmi anu ngadamel bewarana. Ayeuna tugas atanapi pancen hideuk nyaeta anu kahiji ngajawab pananya anu 5 nomor dina halaman 27 sareng nyeratkeun pokok-pokok bewara anu tadi tos dibacakeun. Di dieu teh nyata pokok-pokok bewara dina paragraf 1. Sanes disalinnya tapi pokok-pokona wungkul. Pokok bewara paragraf 1 na naon sareng paragraf 2 na naon. Nah, eta materi ngeunaan bewara. Ayeuna materi ngeunaan basa hormat. Aya di dieu tabelnya ragam basa hormat. Teh ku hideuk tengetan kecap-kecapna ieu di handap. Di dieu aya basa loma, basa hormat sareng basa Indonesia. Basa loma. Basa loma teh nyaeta bahasa anu digunakeun atawa biasa nama ku hideuk teh digunakeun ka sapantaran atawa ka sahandapeun atawa oge sareng rerencangan anu akrab. Di dieu bahasa hormat. Upami bahasa hormat mah nyaeta bahasa lemes pikeun digunakeun ka saluhureun atawa ka jalmi anu dipika hormat. Ragam bahasa hormat teh aya 2, keur sorangan sareng keur batur. Di dieu bahasa Indonesia atawa hartina tina bahasa Indonesia. Di dieu aya genep kecapnya, mangga ku hideuk dibaca atau diaos terus engke dikintunkeun ngalangkungan WA nyaeta divideokeun. Di dieu aya contohna nyaeta kecap balik wangsul sareng mulih. Anu kahiji kuring balik ti sakola. Kuring teh nyaeta basa loma nya janten kecapna nyaeta balik. Anu kadua abdi teh lebetna kana bahasa hormat keur sorangan. Janten kecap di dieu nyaeta wangsul. Anu katilu nyaeta bab
Pak mulih ti sakola. Bapak teh kalebetna karena basa hormat kabatur sabab bapak teh nyaeta saluhureun atau jami anu dipikah hormat. Salayana tugas tanapi pancen hidup ngeunaan materi basa hormat nyaeta ngeusian pertanyaannya pigawe kawas contoh salin dina buku pancen nyaeta aya 5 nomor terus tadinya ngavideokeun hidup nuju maca anu tabel ieu. Mung sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.